Mananya kata dongeng entok nu zaman flu burung? Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon teh? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali. Eueuh, tamang. Eueuh, teu aya tali pisan. Teu aya ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula, sieun di tali. Atuh aya nu entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua nu leutik hiji. Urang iuran cenah euy hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, geus meuli minuman. Tah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek nginum pisan tiluan teh nya. Breg teh hujan gede. Atuh, engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji, mau payung atuh. Embung jauh. Mana atuh? Nuduh kana leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Embung sieun urang nyokot payung ke ieu minuman urang diinum. Moal. Janji. Bener ya lamun diinum urang mah kajen teu terus nyokot payung. Nya sok. Leos ini tidak guan 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam, tapi kan 3 poe. Can datang kene, weuh wae ceuk nu dua teh. Geus nginum yah, nginum rek regot pisan, ai lo teh ti kolong kursi. Sok, diinum moal tulus dapat payung. Can ini sia teh. Saya 3 poe teh nempo. Ngawas. Tah. Aduh. Sadongeng. Siga dongeng anu kemarin geus dicaritakeun urang sok seri wae teh. Heuh kareta api jeung tukang kupat. Kareta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres rumah piring dikebut-kebut katingali meureun ku masinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret noloh tina janela. Aya naon Mang? Teh naon katun samalna wungkut. Ai sia. Nu nanya ka kaler sia kaki dua. Teu pugu-pugu. Tah. Ari sampai tahu enak. Urang mah yang merampok. Aya rampok mah nya euy. Katembak tah. Katembak teh palebah deukeut beutungna pisan. Datang ka dokter. Wah, dok punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tok operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos Ure lemah mayar aing mah cenah. Eta ceuk dokter paduli teh da gunting negeri jero beuteung keneh. Rewas kapaksa nyemak ka dokter. Kajeun sia ada gunting negeri jero beuteung keneh. Terek kumaha atuh. Tah, ai copet awewe mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuh soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui. Begitu sup leungeun langsung didempet. Trek. Sok sia, mending digerokeun copet, mending usapan. Da cibatan digerokeun copet sieun. Tengtrem we diusapan. Sabot maju. Keuna mah tapi kumaha da beureun. Aduh. Hayang seri wae urang mah tah. Tah urang mah resepna ngadengan lalajo main bal euy. Tah. Di stadion maklum orang kampung bareng ti luhur aja teh. Ai makanya di tribun nya ai bareng ningali mun nempo baturna di kampung. Itu si Udin main ai gorowok teh Udin, mane teh Udin? Balikna barengnya Udin. Eta hanapunana keuheuleun di asonganna Surya Kanta, Mama Surya Kanta pa. Song dituna deket matana, da langsung atuh. Din balikna barengnya. Apa jadi gede asa deukeut. Balikna barengnya Din. Pakai omat teh. Pakai omat. Omat din euy. Jadi laun ngomongna. Pan lamun dagang mah tuna nu make Surya Kanta kacamatana gede pisan. Teu gogorowokan teh kajauhan. Kana dagang, jeruk. Meuli jeruk euy. Mungkugeun dagang teh jeruk. Terus teh malah jeruk. Nyam ka abdi, nya meuli jeruk urang.
Dasarnya jeruk ya mah loncat. Si orang gede duing kan kawatan. Wah kasih ditimbong nah. Atuh meureun tukang dagang naik kadeuleuk gede pisan juga butanya we. Apa ngaranna ge dongeng? Oh, udah ngaranna ge dongeng. Kumaha tuh dari dongeng mah. Dongeng sudah mah pamohalan jeung cawokah. Enya atuh ari geus kitu mah pendongeng mah. Wah dongeng-dongeng baheula pan kitu. Atuh jalan nu kapek-prek curug cai. Jebro teh kapek-prek curug bareuh tah. Waduh aya nu ngabejaan. Atuh cenah abuskeun kana bujur muning. Sok langsung cager. Nya. Kabarna nya aya nya ibu-ibu lah. Mesti boga salaki, bukan boga muning da beunghar. Punten cenah ibu abdi teh ieu teh bade ngiring nyolokeun curug kana bujur muning. Kapek-preknya sok atuh tukang kana muning. Cos, cager harita kene. Genah tah unggal kapek-prek kadinya punten cenah nyelokon cos, cager. Hiji mangsa kapek-prek titip peuting. Aduh cenah ieu bari ieu mungeun wangi-wangi. Aduh cenah damaran atuh. Atuh kada geus. Atuh cenah diantar ku ibu, antur kana muning. Sok atuh cos. Jang eta mah lain bujur muning. Apa dulu deh ya lain curug. Si orang udah cupunya. Ya bisa jadi. Kemana wae itu dongeng. Maksudnya kumaha sih teu ngarti. Hah? Aduh. Bisa wae dijelaskeun. Kan maneh meureun kudu ngadahar plastik eta teh. Aduh, urang mah euy. Teu saya mah budak sih kana nu karitu mah jauh teuing. Dah. Aya manu budak-budak kitu ge. Eta mah aya nu kitu. Adina bos ceurik wae budak teh. Wet kabarna gigireunna ya urang negro. Halik cenah sawas tah. Sok mun teh jempe dibikeun ka negro. Negro hakan ye budak negro. Negro hakan ye budak negro. Teu daek jempe budak ye negro hakan. Cek urang negrona. Sia dihakan ku aing. Nah aing teh beuki budak. Sia dihakan. Si orang lain negro. Urang cunangan hidup. Aduh. Hei dongeng mah da loba nya. Kapan geuning eta dongeng dina bus ge kitu. Nya dina bus waduh atuh supir penumpang pinu. Bandung Sukabumi teh dikabut serepet. Ngaliwatan jurang dari ka Pelabuhan Ratu. Waduh. Digerowok eta mah penumpang. Pieu tong tarik teuing atuh paur. Ceuk supir truk paur mah juga abdi atuh peureum. Sararea ngagebeg. Si oreng teh teh nyetiran teh bari peureum teh deuleu. Alah, nya cek urang daru paru-paru atuh. Tah dongeng mah loba. Tengah peuting jam 1. Aya awewe leumpang atuh. Kana jambatan nya dinya teh loba juri. Umpat eta keamanan. Cek punten ce. Ulang langsung tidak diungi lah. Si juri. Cek si cek tas sawios dabli atas maot. Keamanan anu ngalepek. Sawios dabli atas maot. Wah, silakan. Aduh, Eta teh dongeng tengah peuting. nya mangani cek maneh teh mending dongeng tukang jeruk ayahnya. Jeruk amis murah 1 kilo mira diobral amis ya amis pulangkeun deui buat meuli ibu-ibu 5 kilo. Isukna ka sorena datang deui jang tong nipu ah. Jeruk amis tah 5 kilo teh haseum teh kabeh. Kumaha cek tukang dagangna. Tong somong bu karek 5 kilo tuh tenyo abdi 2 gudang haseum kabeh. Sia kalau kapal unggul Bersaing nya. Aduh bersaing eta tak orang mah dongeng bemo ya kemai keluarkan kabeh orang mah nunggus kaliwat ge Nya keur bahan Wildan ngalamar. aki-aki tumpak bemo pahareup-hareup jeung awewena keur nyusuan budak tapi bari ngalenggut meureun ibu-ibu teh nyusuan budak teh teu nyaho meureun kana aya lombang di jalan bemo ngegejlig budak lesot kena susuan aki-aki ti jongklok ai gep teh meureunna kana susu urut budak indungna teh sadar diantepe da boga aki-aki uhuntuan mun karasana kos bibir orok diantepe barang sila iret sia sugan teh orok geuning maneh aki-akina dicentok dihuaikeun kali sakeu bet diudangkeun aki-akina terap wareg meureun si orang wareg tadi aki-aki atah do teh Aki-aki nurus tuju. Aki-aki mana ya aki-aki ini tegap cek aki-aki teh ting trim we. Nah, Tak urang mah jadi aki-aki kudu soleh.
Udah loba dongeng cuy. Orang sok ingat dongeng. Budak negro tiluan pahidung-hidung bapak. Sana negro mau bapak aing panghidungna. Ceuk nu kadua teu bisa. Hidung bapak urang. Ceuk nu katilu bapak dewek panghidungna. Mana kumaha bapak mana itu? Bapak urang mah cenah euy. Kakereut getihna hidung. Ceuk nu hiji teu aneh sia beda jeung bapak urang. Bapak urang memain bal, katemprang sukuna potong tulangna hidung. Ceuk nu hiji deui nya moal kuat ka bapak aing mah. Bapak aing keur maca koran ditepas aing asup, bapak aing hitut poek.